Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah pangaosan, puji syukur urang sanggakeun kanu kagunganana Allah azza wa jalla. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. Dina bengi ieu urang tiasa calik sasarengan di tempat anu mulia munggu anjeunna munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mugia sabapaosna dilimpah curahkeun ka nabi urang sadaya ani Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para sahabatna, ka para tabi'in, oge jami-jami anu mika resep kana sunah mantenna. Mudah-mudahan urang jaga di yauma jajah kapangku parawuh janten umat mantenna kenging syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna ngaturkeun nuhun ka saderek pangatur waktu panjajak acara, oge ngaturkeun nuhun ka sadayana ibu-ibu oge bapak-bapak jamaah pangaosan. Hatur nuhun kana kasumbinganna, mudah-mudahan janten amal soleh sanes kanten dosa urang dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oge mudah-mudahan sanes kanten maksad jeung kahoyong urang dicumponan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pangaosan, teu karaos geuning tos kana sasi hijriah deui tahun 1447 hijriah, tahun anu engal, sasi anu engal, bulan Muharram, bulan anu dihormat, bulan-bulan anu disucikeun, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut bulan anu dihormat teh artina teu meunang ngadamel kaabonan dina sasi eta mah. Mun aya pikakeuleuh ge tahan heula we kitu, gencetan senjata ulah hayang garlut, ulah hayang paseha, seueurkeun amal soleh anu sae. Utamina mah dina sasi ayeuna mah infak jeung sedekah merhatoskeun fakir jeung anak-anak yatim. Itu biasana dina sasi ieu mah. Sasi Muharram kaopat deui sasi deui nyaeta basiha dimulyakeun teh sasi Rajab. Sesuih anu dimulyakeun disebut arbaatul hurum teh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, teras sasi Rajab. Hadirin jamaah pangaosan, ngingetkeun kana sasi hijriah anu hartosna teh hijrah pindah. Kangjeng Nabi ge ngayakeun hijrah ti Mekah ka Madinah. Anu ngaran hijrah sanes perkara gampang. Kebiasaan anu karesep kurang eta karesep teh kurang sapagodos
jeung kahayang Allah jeung kahayang nu nyiptakeun bumi jeung langit atawa teu sesuai jeung karesep adat istiadat, maka eta kebiasaan eta teh dirobah ku urang teh hese miceuna. Walaupun hese urang kudu ikhtiar sabisa mungkin atanapi tina kebiasaan hirup bujangan pinah kana geus rumah tangga. Beda deui bareto mah hirup bujangan hirup sorangan ayeuna mah geus boga pasangan. Bareto mah jajan tikur hiji baso teh ayeuna boga pasangan di imah hiji. Bapak boga hiji jadi dua. Ibu asalna gaduh hiji jadi gaduh dua, termasuk mertua. Ya seperti itulah. Jadi indung boga dua, ibu bapak boga dua, pasangan hirupnya boga di imah. Jadi benten aya kudu aya robahna. Ulah ai awak bisa robah ari kalakuan anger kene juga can rumah tangga gitu, kudu aya bedana. Seperti halna mun nu Jumatan mah anu geus balik anu can balik itu beda. Nu can balik mah masih ngawangkong oge keur Jumatan masing saregekeun wae teu nanaon. Budak ngilu urin ngamenggilu ka masing ka masjid Jumatan diselapkeun, tapi budak jeung budak ngawangkongkeun wae. Budak jeung budak mah asal haharewosan mah ngan ulah nu geus gede geus balik tapi masih keneh gitu tah, masih keneh bisa heureuy atau bari udud di tukang Jumatan teh. Tu Jumatan teh di tukang kudu aya robahna, hijrahkeun supaya naon meunang rahmat Allah. Hadirin jamaah pangaosan, ayat tulisankeun tadi teh surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Urang hartosan heula sanyana jalma-jalma anu ariman jeung jalma-jalma anu hijrah jeung jalma anu jihad dina jalan Allah, eta teh jalma-jalma anu ngaharepkeun rahmat ti Gusti Allah. Jeung ari Gusti Allah anu maha pangampura, Ar-Rahim tur anu maha asih. Jadi kalimat anu dibutuhkeun di kohoyong urang adalah yarjuna rahmat Allah. Jalma nu ngaharepkeun rahmat ti Gusti Allah. Margi rahmat di Allah anu diarep-arep ku urang sadayana, yarjuna ngaharepkeun urang teh. Upami cek bahasa tadi mah adalah roja, penuh pengharapan, hayang diijabah dikabul doa, maka sing sungguh-sungguh waktu ngaduana ayeuna mah yarjuna rahmat Allah. Sarua roja jeung yarju teu basa saeutik, artina mah sami, yarjuna rahmat Allah. Ta eta jalma anu opat eta teh nu opat ngalakukeun opat perkara nu tadi ngaharepkeun rahmat ti Gusti Allah. Mana jalma nu hayang rahmat ti Gusti Allah? Lamun rahmat ti Gusti Allah geus lungsur ibu, naon we kahoyong urang dicumponan ku Allah. Lamun teh mah ditahan ku Allah teh dibikeun teu kudu amat. Misalkan urang teh hayang HP nu badag gawas batur anu bisa video callan, ari pe kita duit teu meunang keneh wae, teu boga keneh wae, teu mampu meuli jeung teu kabeuli.
ulah amek-amekan, ulah ngahulang putus asa. Berarti orang moal mampu lamun nyekel eta HP seperti itu. Moal mampu mun anjeun nyekel HP seperti itu. Nu karaos nu geus karaos, nu geus karaman. Hiji nama kurang-kurang nama ya kita ya. HP seperti itu teh. Loba hoak. Kurang-kurang nama lamun boga pasangan di luar deui. Boga celebekan. Oh, itu macam-macam kurang-kurang nama. Model HP boga seperti itu teh. Mal mampu. Jadi ulah amat. Can mampu Allah can mere ka urang. Seperti halna budak hayang keukeuh nyekel peso anu seukeut paranti mencit kurban. Ieu mah bedog hade mahal. Budak kata keukeuh hayang nyekel bedog kata ulah. Maneh teh mal mampu nyekel ieu bedog teh moal cicing. Tak ieu bedog anu beledug mung hayang eta tong dibikeun. Bakat ting teh dibikeun ge nyaah urang teh ka budak bisi cilaka. Lamun ku urang dipenta ku Allah teh dibikeun ulah amek-amekan ulah putus asa Allah can masih nyaaheun ka urang nganteur ka urang anjeun teh moal mampu nyekel eta barang moal mampu anjeun nyekel barang eta wayahna ditahan ku Allah ta eta kanyaah Gusti Allah kanyaah Allah jadi lamun urang kahayang urang can kecumponan Allah nyaaheun ka urang aya nu hayang urang mungkin Allah ge pasti Allah ge ngaharepkeun seperti halna urang hayang ibadah haji buat teuing urang hayangna ibadah haji teh atawa ayana sifat hayang kawohkeun batur atanapi hayang urang teh infak sedekah kaos batur tapi teu mampu buat teuing urang teh niatna kurang sae gitu. Maka hadirin jamaah pangaosan syukurilah nu aya alhamdulillah seperti kieu alhamdulillah da moal matak ngahalangan kana nyieun kahadean sanajan sanaos ceuk paribasana mah batur mah infakna teh keur yatim teh 200.000 nu 1 juta kumpul dana keur anak yatim tapi urang mah kur 50.000 keun we teu jadi masalah nu penting mah asup gede jeung leutikna gitu teu jadi ukuran da kemampuan urang sakitu nu penting ikhlasna dalam beribadah balikan deui jami anu ngaharepkeun rahmat ti Gusti Allah teh hiji jama anu iman kadua anu hijrah katilu anu jihad fisabilillah ta eta jama anu ngaharepkeun rahmat ti Gusti Allah modal mereka hiji iman margi lamun teu aya iman mah ibu naon hartina urang lempangan di alam dunia aya aya iman mah sarua we meureun jeung muning gitu ku sabab di urang aya iman nguping adzan tah panggilan Allah kudu enga salat engke heula sakedeung deui aya kagok pidameleun gitu ngan penting boga niat rek salat berarti aya iman tanah hati aya iman itu modal iman teh iman hayang iman ameh kuat tambahan ilmuna maka sing sering tolabul ilmi ameh kuat imana ameh kuat teh saperti panceg aya iman kuat teh panceg istiqomah iman anu kuat istiqomah teu bedaganginan gitu masih cek batur rek naon maneh teh salat mending kawas urang tingali tara salat teh urang mah dan dunia loba lagah segala aya naon cek urang jalmi anu geus kuat imana yakin ieu salat lain parentah jelema nu marentah Allah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah kan gitu ayatna
aqimus shalah wa atuz zakah nu marentah salat malain jelema Allah sanajan jalma eta ngomongkeun rek naon maneh teh salat kacape-cape mending kawas aing tinggal tara salat dunia maloba lain soal dunia lobana nu penting ketaatan kepada Allah salat daripada tinggalin urang udah tinggalin salat mending pasea jeung maneh daripada urang kitu salat mah keur kumaha wae jeung di mana salat teu dikantungkeun sabrumasa salat teh parentah Allah kuat da iman geus kuat yen salat teh parentah Allah masih riweuh sakumari oge eta salat dilaksanakeun diadegeun keur kumaha jeung di mana wae aduh ieu teh keur di sawah adan lohor ningali teh aya samping bersih yakin itu mah yakin bersih da sok dipake salat keun we butut-butut keun penting mah asa ulah bolong-bolong we beuleukeun kana awak salat we di saung lohor teh da paranti batur sarolat mejeuna aya mukena butut lalaki arek salat tapi eueuh sarung aya mukena da jadi pameget ke salat mukena hanapna unggul itu aing teu nyanak mah hilap teu nyanak alat-alat salat da ieu teh parentah Allah insyaallah lamun iman geus pinuh ku keyakinan panceg moal luak leok moal wani ninggalkeun salat da salat parentah Allah eta iman teh salat teh parentah Allah terus teh rumah tangga perintah Allah wajib urang urusanan nu jadi pamajikan apaleun yen eta teh salaki urang ceuk salakina mah geura salat tos setengah satu lohor teh ieu teh tos lohor teu acan tos setengah satu geura salat muhun Pak buru-buru ngagugu kana parentah salaki da salaki teh pamimpin rumah tangga geus kitu teh ujang boga budak janggeurna tepan jeung mama ka zaman kacai salat insyaallah ai rumah sama ku iman moal pati harese teuing aing geus ngoprek HP teh eta kunaon geura salat keheula Pak geura salat tos jam 1 keheula Pak hayu keheulanya naon atuh keheula wae ngoprek HP nya mata keuntungan piduiteun geura leumpang geura salat keheula Pak da rumah sameureun salaki teh lain pamimpin keheula Pak keheula hayu keheula lamun salat isya hararese geura salat geus jam 8 keheula Pak keheula hayu keheula di wae teh lamun rumah saya eta salaki urang teh pamimpin dengan ayat Allah yen salaki teh pamimpin cek Allah teh maka bakal insyaallah malah hese daru masa eta teh iman kana ayat Allah yen salaki teh pamimpin rumah tangga ayeuna iman teh gitu di rumah tangga sarua ayeuna iman insyaallah jalma bakal bunga ku ayeuna iman teh innal ladzina amanu nomor kaduana jalma nu ngaharepkeun rahmat Allah teh yarjuna waladina hajaru nyaeta jalma anu hijrah hadirin jamaah pangaosan ari hijrah pinah artina pinah Kangjeng Nabi dakwah di kota Mekah selama 12 tahun di tahun yuswa Kangjeng Nabi di yuswa Kangjeng Nabi 40 tahun diangkat Rasul yuswa 5 Kangjeng Nabi dina yuswa ke 52 di 50 hiji ke 52 yuswa Kangjeng Nabi dakwah di kota Mekah teu berhasil dakwah nate nu iman hanya salit keluarga putra Kangjeng Nabi hanya Abu Bakar oge Sayyidina Ali Hamzah da Umar matos di Madinah imana Umar di Madinah
Hadirin jamaah pangawan dakwah na Kangjeng Nabi teu berhasil. Umar terus masih di Mekah ngantos deket badai kana hijrahna Kang Umar bin Khattab. Masuk Islamna Umar bin Khattab masih di Mekah ngantos deket karena rek hijrah Kangjeng Nabi dakwah di kota Mekah tidak berhasil. Nu terakhir hampir dibaikot ku orang-orang kafir Mekah satos dikantunkeun ku bojona ku pamana nu jadi eyangna dikantunkeun pupus ku janten eyangna Abu Thalib nu akhirna Kangjeng Nabi dibaikot ku orang-orang kafir Mekah. Teu meunang itu nu dagang kaya teu meunang dagang hampir kalaparan itu teu meunang anu dagang ka kaum ka kalmur Kangjeng Nabi teh ka daerah pesukuan Kangjeng Nabi teu meunang anu dagang daerah badang dahar di mana dibaikot ku orang-orang kafir Mekah dihalang-halang terus sing lapareun. Maka Kangjeng Nabi jeung keluargana Kangjeng Nabi siap hijrah teh bermacam-macam hijrah aya ka Yaman ka Sam hijrahna teh ke Kangjeng Nabi teu acan hijrah ngantosan perintah Allah. Kamana hijrah teh pantesna jeung bertak berhasil teh kamana kaleresan di Kangjeng Nabi teh aya orang Madinah 11 jalmi datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak naon namina lebat Islam teh gitu hayang lebat Islam teh lebat Islam di dapur kanan ku Kangjeng Nabi nu 11 jalmi teh tos eta rengse hanya sabaraha dinten didakwahan ku Kangjeng Nabi naon anu kudu ditinggalkeun naon kudu dilaksanakeun bacaan salat dibacaanna da acan panjang teu acan panjang naon dilaksanakeun teh laksanakeun salat ki bacaanna gitu ulah ditinggalkeun haram teu meunang maling teu meunang mabuk berangkat teh ka itu ka Madinah. Tadi harita Kangjeng Nabi berkesimpulan bahwa hijrah teh kedah ka Madinah nuturkeun nu tadi santri 11 jalmi teh tadi. Maka perintah Allah datang hijrah teh anjeun teh ka Madinah. Sedangkan putra-putra Kangjeng Nabi nu ka Yaman nu ka Sam. Putra Kangjeng Nabi muda Ruqayyah Siti Maisarah nu anu hijrahna teh maka mungkin bakal ngahiji ka Madinah sarumping aya sadayana. Hadirin jamaah pangaosan ame hayang berhasil maka kada hijrah gitu ayeuna ge termasuk seperti urang ge nya usaha teh kieu wae moal nya kieu wae timiti rumah tangga can boga imah can boga aya ngontrak piraku urang teh kudu ngontrak wae ieu teh maka hijrahkeun pikiran naon anu diambil ku urang sangkan urang teu ngontrak hayang boga imah gitu kan pikiran teh patengkeun gitu kan oh berarti urang kada seureung nabung ayeuna mah nabung terus usaha sing daekan usaha hasilna tabung insyaallah hijrahkeun pikiran urang dari hijrah usaha mah mun usaha geus teu maju usaha teh kieu wae ganti hijrahkeun diganti dagangna atuh kitu hijrah ngaranna pindah deui pindah nu paling utama adalah nomor kahijina mah deukeutan heula nu boga duniana saha Allah Subhanahu wa taala deukeutan Allahna hijrah teh pertama mah deukeutan Allah. Ketika nguping gumarang adan cepetan sholat kuping adan asar sholat terukeun maghrib burukeun sholat tamahan ibadah teh deui anu biasa nama kur sholat teh qobliyah ba'diyah we qobliyah lohor 2 rakaat ba'diyah nama tara misalkan ayeuna mah hayang jeung ba'diyah lohorna hayang qobliyah asar kudu ngilu berjamaah asar di masjid insyaallah bakal bungah tajami lamun perintah Allah dilaksanakeun kalawan
ikhlas ridho insyaallah digampilkeun soal rezeki kami ngatur pidawa Allah Subhanahu wa taala man amila sholihan min dakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah sahajama anu iman man amila sahajama anu amal eta jama teman amal sholihan min dakarin aw unsa ti golongan lalaki atau golongan awewe falanuhyiyannahu maka diberi kehidupan kami kaita jalma hayatan thayyibah ku kehidupan anu alus Allah ngurus di mana wae jalana Allah gampileun ku Allah mah manuk anu geus pejet racat anu dipanggil ku Nabi Ibrahim sok cacag manuk teh cek pidawa Allah ka Nabi Ibrahim manuk teh cacag ku anjeun Ibrahim simpen di opat gunung nggak mesti disimpan ke kumaha teh panggil deui manuk teh bakal nyamperkeun hartina duit anu geus eueuh ge disodakokeun diinpakeun Allah mah gampileun ngayakeun deui Allah gampileun ngamilikan ngarizkian ka urang hadirin jamaah pangaosan tadina perubahan eta urang penting salat duhana insyaallah laksanakeun tahajudna laksanakeun deukeutan Allah insyaallah duanana eta geus sabelah mun suami istri teh geus tos rumah tangga teh duanana duakeun salaki keur usaha salaki yang bisa teu kuateun duha da keur usaha urang duha di bumi salat duha doakeun salaki keur usaha gitu Allahumma inna duha'uka wal baha beres teh ya Allah rezekian caroge abdi usahana sing digampilkeun gitu nya saperti gitulah itu hijrah penting teh hijrah pidawa Allah Subhanahu wa taala dina surah Ar-Ra'd innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sanyana Allah moal ngarobah nasib hiji kaum hatta yughayyiru sehingga eta kaum ngarobah kaum nasib masing-masing hartina kedah ngarobah urang sorangan kuat jeung niatna insyaallah cek bareto abdi asa moal mampu lamun ngeureunaan kana udud wah di pepatahan ku batur ku indung ku pamajikan bapak geus tong udud bau cenah kitu sababiyahna nyingahnya sababiyahna bebere penyakit ku Allah teh ieu ka dokter rek naon cenah Pak cenah masih keneh ngarokok Pak masih rek naon cenah ubar ka dieu rek ngarokok mah niatan Pak eureunkeun udud cek dokter teh nya ti hari tadi niatan geuning aya niat mah eureun ah biasa we teu hese jeung teu berat asal punya niat insya Allah berubah orang teh punya niat rek berubah niatan berubah tina kebiasaan awon kanu sae kebiasaan awon misalkan ngerumpi kebiasaan awon loba piknik loba hura-hura itu kebiasaan kurang pantas tinggalkeun perkara nu matak ngameakeun duit teu puguh-puguh mah ulah ngaheulakeun gaya di imah segala eueuh tinggalkan kegayaan seperti itulah deketan Allah Subhanahu wa taala di manage keuangan teh mending pakai infak jeung sedekah ke anak yatim 2000 3000 ge daripada pakai ulin teu puguh-puguh mah itu para ibu sadayana waladina hajaru itu jalma-jalma hijrah teh gitu hijrah teh pinah tina kebiasaan awon kana kebiasaan sae kebiasaan mah hura-hura loba bungahan ayeuna mah teu loba hura-hura teu loba bungahan waladina hajaru wajahadu fisabilillah jeung jihad di jalan Allah jihad di jalan Gusti Allah merangan hawa nafsu urang mah nya merangan hawa nafsu dari perang jeung musuh mah teu aya perangan hawa nafsu anu biasana ku urang teh berat berarti suku nya mung teh yang batur
gulung karena pengajian bet mung teuing naon atuh lawanan ka nafsu ngedul teh gitu nafsu ngedul karena berjamaah lohor asar maghrib bisa ari aya mah ka kuping adan tinggalkeun babaturan ngawangkong teh hampura geuning ngaulicet bade ka mana hapuntenna sekedap bade ka zaman heula itu baturan ngawangkong sing ningalikeun cerita mau dibawa turun ngawangkong atau dengan panggilan Allah lebih utama daripada ngawangkong terpugu-pugu ngobrol ngawang-wang mending ngabohong ngawangkong terpugu-pugu mending itu panggilan Allah geus adan berangkat buru-buru kebiasaan ngawangkong teh tinggalkeun we bawa babaturan ngawangkong teh ka ka masjid udah salat berjamaah tanya wajahadu fi sabilillah merangan hawa nafsu jalan Allah. Oke perangan deh hadirin sadayana bilih aya nu matak ngaganggu karena keislaman ciri-ciri keislaman ku urang teh dilawan lamun aya jaman ngahinakeun kana salat ngahinakeun kana Al-Qur'an ngahinakeun ka Kangjeng Nabi ngahina-hinakeun kana keislaman maka dilawan ku urang teh rek naon teh puasa yeuh lawanan ulah ngahinakeun kana jaman puasa jelema ngahinakeun kana puasa ngarendahkeun martabat puasa anu wajib utamina atau anu sunat dilawan ku urang teh jihad di jalan Allah itu puasa wajib puasa sunat dipartai ku Kangjeng Nabi ngan lamun ngobrolkeun masalah 40 poe teh eta mah heuh bae dicarekan ulah puasa 40 poe mah weuh ti dituna atau puasa unggah poe puasa teu aya ti dituna kitu teh mah mun arek jenengan sapoe puasa sapoe henteu puasa daun ngaranna Senin Kemis itu ulah kitu jadilah mun ngahinakeun kana puasa ngahinakeun kana salat lawanan perangan ku urang teh salat teh wajib perintah Allah puasa perintah Kangjeng Allah perintah Kangjeng Nabi sunat mah sunah Kangjeng Nabi Senin Kemis kumaha direndahkeun teu meunang lawanan jalma kitu teh wajahadu fi sabilillah itu isina tajama anu iman jama anu hijrah jama anu jihad di jalan Allah sapertos ngaji haja Allah teh ngarame-ramekeun masjid ku salat berjamaah ngajakan tatana urang supaya ka masjid dulur urang adi urang lanceuk urang hayeu ujang bapa atawa saha wae urang ka masjid berjamaah lohor berjamaah asar sakedap yuk urang berjamaah heula ajakan barudak teh insyaallah mandala ala khairin kafailihi sajama anu ngajakan kana keadaan saperti nu migawena ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala ajakan singa mamurkeun masjid yarjuna ta eta jalma teh ngaharepkeun rahmat ti Gusti Allah teu aya deui iwati anu hayang rahmat ti Gusti Allah hayang dipikanya ke Gusti Allah sedengkeun ari Gusti Allah wallahu ghafurur rahim ari Allah mah tukang lautan pangampura jeung anu mikanya mikaasih maha asih Allah ka hambana mudah-mudahan naon digikeun janten sae kasayang kamu abdi khususna manfaat kamu ibu sadayana hapunten mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kakuatan pikeun bakti taat kana paratah anjeunna nyabihan larangan anu dicarek ku anjeunna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim hapunten kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.